Masya Allah ngarepkeun nyana jalan-jalan lurus jadi bengkok. Ulah sok kaju kos karar itu geus urang mah kuari mah zaman modern cek nyana teh. Ulah zaman modern mah geus ulah sempat ngadayekeun kiai teuing moal maju nagara kajian gugu mah ge. Urusan bunga abang eta kan jangan maju ke negara. Urusan kredit jangan maju ke negara. Urang kan boga duit setik yang boga motor kan ayeuna kredit kan ngeunaheun. Ulah didengikeun kiai-kiai nu ngaharamkeun kredit, kiai nu ngaharamkeun pajak mah komo tah mah. Mendingan ge laporkeun ka pemerintah. Sel habak kiai kos kitu ieu. Kos kitulah karakter urang Yordan baheula. Masya Allah. Asal aya jelema nu ngomong-ngomong Allah, ngomong-ngomong agama langsung diawasi ku pemerintah. Keterlaluan, tewak, jebus ke penjara. Kalut kaayaan akhlak. Hese nyaritakeun tentang jujur jeung adil. Lantaran kabehan geus seragam geus teu ibadah ka Gusti Allah. Kabeneran perekonomian kahayangnyana nu penting mah maju cak nyana, mahmur cak nyana teu make aturan Gusti Allah. Timbangan dikurangan, takaran dikurangan, hitungan dikurangan. Nyana selalu cicing di jalan jadi garong. Pemerintahan netepkeun kana perpajakan meres terhadap rakyat. Ngomong nama dek ngamahmurkeun bangsa jeung rakyat, tapi ternyata horenganan nyana nekan muksi perpajakan percukaian meres wabeh. Pedagang meres ka rakyat, pemerintah meres ka seluruh pedagang jeung rakyatna. Walut kabeh aya nu ngomong agama teu dimenangkeun, bahkan dibunuh, dijanjikeun dibunuh. Nu datang ka kiai-kiai saat eta ka ulama-ulama ditahan, aya nu dibunuh segala rupa. Kalut. Waluh luar biasa kalutna. Geus kos kitu bae kaayaanana mengeluhlah masyarakat kabeh. Jadi omongan di masyarakat orang lamun meuli saleter ternyata kurang, orang meuli 10 liter ternyata kurang, nu letik makin katincak. Pedagang ge ngararomong bae urang deuk kumaha menyatna lantaran urang dipacok ti sisi ti gigir. Mimiti penjualan tanah jual belina urang kena pajak, kemudian bangunan kena pajak, produksi kena pajak deui. Teu eureun-eureun urang teh pajak jeung pajak bae. Kabelah dieuna terus ditetepkeun pajak teh, imah jadi dipajak, kemudian pagar dipajak, kemudian atuh ayeuna mah alat-alat rumah tangga wabeh kena pajak, masyarakat kajerit kabeh teu kumaha kuduna ieu. Dikenakeun pajak bae, kicep kena pajak. Jadi aya nu geus teu kicep sebab asal kicep kena pajak. Ya Allah ya Rabbi, sulit ka mana mun tayang lantaran ieu teh satu aturan negara. Kos kitulah di negara Yordan tetepna di Madian jeung Aikah teh eta keneh. Mun caritakeun Madian lantaran Madian teh putra Kangjeng Nabi Ibrahim jadi qabilah Madian nu kuari terus dijadikeun sebuah negara kota Madian gitu. Aikah teh lantaran subur mahmur di dinya loba tatangkalan dan lain sebagainya. Kulantaran loba tatangkalan bubuahan hasil bumi pohara jasa disebut ashabul Aikah. Kemudian manehanana ingkar ka Gusti Allah. Nu jelas permaksiatan, kerusakan pohara jasa di negara Madian. Kalut kabeh eueuh ketentraman. Ndek usaha lantaran udag-udagan jeung pajak, henteu usaha butuh. Ketika meuli saleter dikurangan, nimbang saleter nimbang sakilo dikurangan. Masyarakat geus kalut gak luar biasa, ibadah geus lain ke Allah. Wah, pohara jas, pembunuhan terjadi di mana-mana. Suara maling kadenge kurang di ditu maling, di dieu maling, di ditu garong, di dieu garong. Horenganan wabe berkarakter pamalingan, ka pamarentah-pamarentahanna boga karakter garong. Kos kitulah kekalutan saat eta, Masya Allah. Maka yang muntayang masyarakat teh kabeh
Iya kena birokrasi pemerintah model kos itu keayaan akhlak manusia model kos karena itu rusak wahara tidinya geus kadele karusakan bangsa di negara madian eueuh hiji-hiji acan jelema lantaran ketika aya dibunuh ketika aya disel ketika aya dicurigai lamun gagah diarantepkeun masyarakatna anu ditahan ku masyarakat ulah nuturkeun ulah sia mun sia kaditu we siana dibunuh acak-acakan ya Allah ya Rabb Maha kawasa Allah tengah-tengah kakalutan bangsa moral anu bejat maka Gusti Allah nurunkeun rasulna ngaranna Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam wa ila madyan akhahum Syuaiba wallahualam bimaradi wa arsalna kaulan wa agung utus ila Madiana kaki Madian atawa qabilah Madian nukuari jadi kota Madian akhahum numantak ngabahasakeun dulur Madian lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim nikah ka kadina Kangjeng Nabi Lut boga anak ngaranna Madian kuari di Madian teh boga anak ngaranna Yasjur boga anak Mikail boga anak Syuaib berarti ki Syuaib eta dulur kaki Madian numantak dina ayatna wa ila madyana akhahum Syuaiba diutus ku kaula cek Gusti Allah seorang rasul kaula ngaranna Syuaib eta teh dulur Madian maka Kangjeng Nabi Syuaib diangkat ku Gusti Allah jadi rasul kemudian Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah ka umat di Madian anu geus acak-acakan tatananana dakwah Kangjeng Nabi Syuaib teh sarua jeung dakwah rasul anu memeh Kangjeng Nabi Syuaib hiji cek Kangjeng Nabi Syuaib ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh cek Kangjeng Nabi Syuaib hei kaum nu aya di Madian aika salah maneh nyembah ka batu jeung patung sembahlah pangeran Allah ngaran alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun 7 lapis langit 7 lapis bumi anu ngajadikeun 6 lapis bumi jeung langit anu ngajadikeun barang jeung penting nurunkeun hujan ngajadikeun jajadiat nyuburkeun ngahirupan urang ngamaotan urang Allah ngaran malakum min ilahin ghairuh Allah jang nyembah kaaranjeun kabeh kecuali Allah pangeran salian Allah kade wah Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah teh lain lalaga dipenta ku kaum naib sia ngomong ulah sacablakna sungut sia mah asal hudang bae ngajakan ka Allah asal hudang ngajakan ka Allah awas sia ku aing eb ulah sok sangeunah-ngeunahna kami geus boga pangeran khusus tuh kuil tuh tempat peribadahan kami hayang nu gede pangeran teh tuh patung tuh ku aing di jeu 12 meter hayang nu rada leutik tuh 10 meter hayang anu pendek 5 meter aya hayang anu leutik 1 meter aya hayang nu dibawa patung aya da kurang kumaha deui pangeran lengkap mimiti nu buade jangkung gede nu sedang datang anu leutik dibawa aya neuk kuari urang neangan pangeran nu teu kadeuleu sia mah cicing mandingan milu ka kami tetep baik Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh sorangan Kangjeng Nabi Syuaib nu ngabatur ya Allah ya Rabb sorangan jelema kabeh kafir kumaha atuh hei ulah salah ibadah di pasar Kangjeng Nabi Syuaib dakwah ije pangeran teh Allah nomor kedua sing hade dagang ulah sok dikurangan eta takran
Nomor 3 timbangan-timbangan sok dikurangan-kurangan. Nomor 4 ulah sok cara ricing di jalan jadi garong, jadi penjahat pamalingan. Nomor 4 kade pemerintah ulah netepkeun muksi biaya cukai jeung sajabana wah haram. Yuk urang ibadah ka Gusti Allah. Kadengekeun ku masyarakat kabeh, kadenge ku pemerintah, mulai pemerintah ngayakeun penyelidikan siapa si Sueb. Waduh. Dari mana sih itu si Sueb? Punya kegiatan apa sih sehari-harinya? Kalau memang dia orang kuat, coba usir Sueb, jangan ada di negara kita. Usir, coba keluar. Udah kurang hareuda ngadenge si Sueb. Rada sieun. Tapi sia atuh ulah sok haju terus-terusan ieu dakwah. Neuk ngarobapan kami teh penggede di negara ieu. Sebab kami bisa ngabangun imah, kami bisa ngabangun perusahaan lantaran ieu neken ka masyarakat tina bea cukai teh ya kapan. Lamun ieu kumaneh diharamkeun atuh kambing engke kehilangan wajah di mata masyarakat. Cak pedagang atuh kami kan bisa nasara rugi kieu teh akibat tina ngurangan timbangan jeung takeran. Lamun ieu diharamkeun atuh kami mal bisa ngabangun. Coba pikir Gusti atuh sia maningan ngahiji bae jeung kami. Kagagahan maneh teh kahebatan kami yuk urang petakeun hayang ngabangun kos kumaha maneh pokona mah hayu jeung kami babarengan ulah datang ke ngarobah karakter ieu waduh bahaya. Cak garong-garong mana si Sueb? Mana si Sueb? Aing bagianana ye pedang aing ye panah aing ye kampak aing nyana dek kalarang karena kahirupan aing pan bisa ngahirupan diri aing jeung keluarga aing teh pan aing mah hasil kekedemes maling aing mah jadi garong. Pan aing teh jadi bodyguard, pamarentah ku aing di bodyguardan, masyarakat di bodyguardan ku ari si Sueb deh larang-larang aing bagianana. Kanjeng Nabi Sueb basari bae. Tenang we. Hilim aya di Kanjeng Nabi Sueb. Ilmu aya di Kanjeng Nabi Sueb, gagah aya di Kanjeng Nabi Sueb. Kabeh geus bali musyawarah pemerintah jeung para penggede, musyawarah para garong-garong. Coba saha kira-kira anu bisa maehan Sueb? Cak garong. Ye. Kakarak Sueb. Nanaonan Sueb. Kuari makieu baelah. Lantaran setiap isuk-isuk Sueb datang di tengah-tengah kota Madian, nyana selalu dakwah ngumpulkeun jelema tah tengah-tengah dakwah kami nyaksian sok buluh ku maneh kecil cek jawara ayo. Begitu Kanjeng Nabi Sueb isuk-isuk di pasar tengah-tengah kota Madian dakwah, ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da yuslahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dakwah Kanjeng Nabi Sueb, wahai kaum kaula, ibadahlah ke Allah, sembahlah Allah, oh pangeran salian Allah. Fa'awful kaila, sempurnakan takaran wal mizana jeung timbangan. Wala tabkhasun nas asya'ahum, ulah sok karugikeun masyarakat mengurangan timbangan jeung takaran. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ulah sok karusak di muka bumi ieu sabada ieu dibeberes bumi ku Kanjeng Nabi Lut beres geus kuari tatanan rusak deui kade cek Kanjeng Nabi Lut cek Kanjeng Nabi Sueb. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, lamun maraneh iman ya lupang bagus-bagus sahiji nyembah ka Gusti Allah. Nomor kadua takaran ulah dikurangan katilu, timbangan ulah dikurangan 4, ulah sok karugikeun masyarakat melalui garong-garong, copet, pamalingan jeung
itu muksi yakni itu perpajakan pemerasan wa adamu ifsad jeung ulah nyeun karusakan kurmujuna dakwah kitu col eta jawara teh begitu jawara set pedangna dikit Kangjeng Nabi Syuaib langsung ka kantong teh eta ka dieu ka kantong teh kanaon karang-karana itek encan kaburu dikaluarkeun ka karak dikekeun tak langsung sujud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Syuaiban rasulullah yap ka dieu cek Kangjeng Nabi Syuaib sasalaman tak didarulukeun ku penggede orang goblok tolol jawara blong cenah dek ngabunuh sahadat teu beres gas kuari mah ulah jarita Syuaib eta bae jawara urang bunuh kuari mah bunuh nyana balik ka dieu geus ulah disesakeun bener bae begitu balik nyana ditanya wah maneh ngabunuh Syuaib lain lawanin cek emang kunaon kukulakan dek ditabas eta ieuna naonna karangarana beheungna ternyata lain lawan kadeuleu kagagahan Syuaib kadeuleu kaistimewaan Syuaib lain sambarangan horeng Syuaib mah moal aya lawan da malah cakabehan teh dasar sia mah epes mer kakarak sakitu bae ge coba ku sia lawan Syuaib eta aing ge teu kaharti barang leungeunna dikadiekeun ku aing haju ngaleketay aing atuh geus bae mendingan ge iman kanyana geus lah eueuh tanding ngalah dicekel beta jawara jager paehan cenah paeh nomor kahiji syahid jawara deh mantap jawara mah panggalana ka sorga deh emang kumaha gitu jawara anu hajung nyana bener-bener iman wah emang jawara mah kor gitu nekat pan jawara mah nekat main nekat beak jeung imah-imah los da jawara lamun geus majuna nyana jadi kalang dadak kiai jale kalang nabi teu kagok Sidina Umar kalang dadak Kangjeng Nabi jawara geledegan kos gitulah jawara cek pemimpin Madian coba sadeui du siap jawara kabeh julag-juleg sia heula atuh sia kunaon nita ka aing coba sia ka aing panderi atuh sia heula aing ngasa golok atuh golok anu aing bae geus mulai aya sieun kabehan geus aya sieun lantaran mujizat geus lain nang kitu carita geus nyata numan taqad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum nyata datang karanjen kabeh bayyinatun mukjizat mir rabbikum ti pangeran naranjen kabeh ala sidiki kana ngabenerkeun diangkat jadi rasul kaula teu sambarangan kaula diangkat jadi rasul semata-mata jadi rasul teh lamun teu aya tanda kamukjizatan iyalah mukjizatna dikaluarkeun tarik syat iyalah mukjizat kaula nu kicep kabeh neuleut tongkat Kanjeng Nabi Syuaib alaihissalam ya Allah pohara tarik set kantongan eta bagus pohara jasa urang haju tapa di handapeun tangkal caringin hayang boga gos kitu lain menang tongkat endahan dileg-leg juri ilah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum terus Kanjeng Nabi Syuaib dakwah tanpa pamrih fa'auful kaila wal mizan sempurnakan takran wal mizan timbangan wala tabkhasul nas asya'ahum ulah sok ngurangan ka masyarakat ngarugikeun ka masyarakat
coba orang kebersamaan nu kaya jeung nu miskin, nu kuat jeung nu lemah, nu gagah jeung nu dhaif, pemerintah jeung rakyat, yuk urang babarengan tegakeun kejujuran jeung keadilan, ibadahlah ka Allah pangeran nu ngadamel langit bumi jeung urang, nu ngahirupan urang, nu ngaoboton urang, jeung nu nyuburkeun, nu nyusakeun urang. Wayahna cek Kangjeng Nabi Syuaib takran mulai poe ieu coba akurkeun beli jeung ngajual timbangan, akurkeun beli jeung ngajual masyarakat supaya terasa terlindungi ku pemerintah. Coba pemerintahna ulah ngayakeun pajak-pajakan, beuki keras bae pemerintah bunuh Syuaib, beres si Syuaib dia. Terus bae Kangjeng Nabi Syuaib wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nagara urang geus dibeberes ku karuhun urang Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Tatanan-tatananna geus rapi sesuai jeung aturan agama ti Gusti Allah. Udah sok dirusak wala tufsidu laras garusak karanjan kabeh piladi di muka bumi bil kufri wal masih dengan kekufuran jeung berbagai permaksiatan bada islahiha sabada dibari diberesan ieu nagara bibasir rasul ku diutus para rasul-rasul nu baraheula. Ya zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Iman maneh mun maneh iman tah kos kitu lebih bagus tah ibadah ka Allah takran rapihan timbangan gitu keneh ulah saling merugikan jeung ulah aya tentang pajak-pajak, ulah aya jeung ulah dirusak ieu bumi Allah. Masya Allah. Nomor kedua wala taq'udu bikulli siratin, ulah darariuk di perjalanan-perjalanan nyingsieunan ka masyarakat ngagarong nyopet big muksi nyuke meras watasuddunan sabilillah ngalarang nyana mengkolkeun tina jalan Allah man amana bihi ka jelema nu iman ka Allah bitauhidikum iyah dijanjikeun bil qatli jelema iman ka Allah bunuh Allah karim watabhuna iwaja jeung nyana mengkolkeun jalan-jalan kuari malantaran Kangjeng Nabi Syuaib kadeulana gagah wani luar biasa wani jawara mana bae ge lantaran sieun ka Kangjeng Nabi Syuaib maka pemerintahan anak jeung sederetan bangsawan ngalarang ka jelema nu datang ka imah Kangjeng Nabi Syuaib, ngalarang ke masyarakat anu ngadengekeun dakwah Kangjeng Nabi Syuaib. Ketika aya nu datang ka Kangjeng Nabi Syuaib dijanjikeun bil qatli boluh jelema nu datang ka Kangjeng Nabi Syuaib boluh, jelema nu ngadengekeun pengajian Kangjeng Nabi Syuaib boluh. Masya Allah, pemerintah datang ka kos gitu percis kos di zaman si eta. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam di Madian, jelasna di Gunung Badak. Urut apa Kangjeng Nabi Syuaib teh kaayaan kakalutan jeung kahancuran bangsa teh saat eta model kos kitu atuh barang urang ret nyali di zaman urang kuari. Urang ngadenge ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon motor ambalayah dipaling. Asal ditunda dipaling, asal ditunda ditunjang dipaling mobil gitu keneh. Geus puguh pamalingan HP mata mambalayah sepeda motor mobil atuh aturan polisi di kapalingan mobil. Lamun polisi nusok neangan pamalingan ajunyana kapalingan pan kabalinger. Oh geus kalut tentang pamalingan di Indonesia, tentang percukaian di urang kuari mah tuh lain lalagaan makin ditingkatkan percukaian teh. Perbajakan geus bataneuh dipajak, kemudian atuh ayeuna bangunan aya pajak bangunan, kemudian perusahaan pajak perusahaan, keluar masukna barang eta teh kena pajak deui. Eueuh anu aman tina perpajakan percis kos di zaman Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik wa min dzalik, percis jasa ieu mah percis dagel percisna deui. Saat eta rentenir loba jasa di zaman Kangjeng Nabi Syuaib
jelema lamun teh mah nginjem 1 juta diberena ngandal 800.000 kemudian kabelah dieuna titah mengasur bungana hungkul tahunan jelema geus teu kabayar di zaman Kangjeng Nabi Syuaib loba jelema nu bebeakeun akibat terjun di rentenir di bank percis di zaman belusukan. Masya Allah karim naon bedana ketika baheula aya nu nyaritakeun tentang keaslian agama dilarang ku pamarentah, dilarang ku jawara, dilarang ku penggede-penggede. Ulah nuturkeun kiai eta jaloba keneh kiai nu sejen, ulah nuturkeun kiai eta jaloba keneh kiai anu henteu kos kitu ge. Matak naon da ngabajukeun negara jeung bangsa, ulah kudu kadinya. Baheula model kos kitu. Baca coba ge tafsirna baca nu sararia. Goblok. Sia. Gusti Allah ku akur jasa ieu ya Allah tukhawwifunan nas bi akhri thiyabihim nyingsieunan manusia ku nyopet pakaianana bajuna tasna HP-na motorna mobilna awil muksi cukai pemeresan ti pemerintah terus baik geus puguh tanah, geus puguh bangunan, geus puguh perusahaan, imah pager kat sendok-sendok bakalna aya perpajakan, kena pajak. Engke ka diri urang ge kena pajak, ngobrol jeung pamajikan kena pajak. Bahaya anak urang kena pajak anak. Ya Allah ya Rabb Gusti Allah. Nuhun teu neuleuh ka Maha Kawasa jeung Maha Agungna Allah. Ngaranna jelema takabur. Tidaekeun sujud ka Gusti Allah malah inkar kana kepangeranan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui urang mah bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku sehat urang bisa ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'anul Karim nu ayeuna patali sareng kisah para rasul Allah. Dina saah ieu Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun tentang kisah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Moal pati-pati Allah ngutus seorang nabi nu diangkat jadi rasul lamun encan parah di daerah, di lembur, di kampung, di nagara tentang kerusakan-kerusakan. Baik anu ngarusak alam maupun nu ngarusak akhlak tatanan anu menuju kana akidah. Kitu bae sunnatullah ketika hancur moral bangsa Allah nurunkeun seorang hambana nu diangkat jadi rasul supaya ngaluruskeun ngalalempeng hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Sabada dicaritakeun tentang Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi Lut. Diawali kamari Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sekelumit. Ayeuna dilanjut nyaritakeun tentang kisah umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihissalam. Kangjeng Nabi Lut teh dilahirkeunana di Babilonia sami sareng Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Titah pindahlah ka Suriah bareng keputusan Gusti di Suriah. Kangjeng Nabi Ibrahim titah ka Palestina, Kangjeng Nabi Lut titah ka Urdun Yordania.
sama-sama dakwah sazaman. Kangjeng Nabi Ibrahim nikah ka adikna Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Boga anak ngaranna Ki Madian. Madian teh putra Kangjeng Nabi Ibrahim nikah ka adik Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Ya Allah. Pohara tidinya boga anak deui Ki Madian teh ngaranna Mikail. Mikail boga anak deui ngaranna Yasjur. Yasjur boga anak deui ngaranna Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Tuh kan jadi sabondoroyo karti atawa Kangjeng Nabi Ibrahim teh boga anak Madian, Madian boga anak Yasjur, Yasjur boga anak Mikail, Mikail boga anak Syuaib. Ieu nu sohe. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nikah jeung adik Kangjeng Nabi Lut boga anak Madian. Kulantaran Madian teh Madian jelmana istimewa hebat dijadikeunlah satu qabilah ngaranna qabilah Madian. Berkelanjutan nagara dipake ngaran qabilah dipake ngaran satu negara. Di sebuah negara aya kota ngaranna kota Madian. Aslina Madian anak Kangjeng Nabi Ibrahim kulantaran gagah dijadikeun ngaran qabilah, kulantaran istimewa jasa di ngaran dipake ngaran kota Madian di Yordania. Ya Allah. Kos urang ge kelantaran hebat di ngaranan jalan Imam Bonjol. Eta ku hebatna Imam Bonjol. Jalan kitu Kiai Haji Wahid Hashim, jalan Kiai Haji Asy'ari, eta kos kitu tak jelema-jelema hebat teh dipake jalan. Tangerang ge, jalan Ki Khairun, jalan Ki Samaun, eta jelema hebat. Ieu mah nagara kota Madian, Madian teh ngaran qabilah. Eta teh ngaran seseorang Madian, putra Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Sabada Kangjeng Nabi Lut dakwah di Urdun kabeneran karesep umat Kangjeng Nabi Lut tekan ngadumling didakwahan ku Kangjeng Nabi Lut lain narurut endahan ngusir ka Kangjeng Nabi Lut. Kasimpulanana sakumaha dongeng kamari disiksa kaum Kangjeng Nabi Lut teh dibalikeun eta tanahna teh ti luhur jadi dihandap, handap jadi di luhur diangkat heula ka luhur. Ku diangkat ka langit datang ka malaikat ke ngadenge suara kotokong korongok na ku luhur-luhurna. Idinya dibalikeun ka handap gejebur datang ka kuari terus ka neraka jahanam. Kitulah siksa umat Kangjeng Nabi Lut alaihi saeutik sesana tarakwa jelema kabeh dipimpin ku Kangjeng Nabi Lut lantaran Kangjeng Nabi Lut titah ka Palestina beres disiksa titah balik deui ka Yordan. Kangjeng Nabi Lut terus dakwah alhamdulillah kabeh iman. Boro-boro baheula ku Kangjeng Nabi urang neuleus tsunami bae perasaan hargaan amat eta imah, hargaan amat eta mobil, hargaan amat eta tanah, hargaan amat eta manusia sing rempul beak kabeh ku tsunami. Hanya Gusti Allah nu maha sagala-galana. Leketeh beha teh tutup tempat rekreasi se-Indonesia kabeh. Mun terus tutupna mantep jasa. Hotel prostitusi kabeh tararutup sebab
kabeh neuleuh keberadaan tsunami Aceh inggis kabeh dua beh jelema istighfar astagfirullahalazim kekuatanna cuman 7 hari seminggu berikutnya geus ancang-ancang tempat rekreasi buka kembali 2 minggu sudah dibuka kembali dibuka sono jelema kamari ieu teh rekreasi sono bro pinuh tempat rekreasi bloon sakedeung ieu jelema saetikan dipimpin ku Kangjeng Nabi Lut alaihi salam ibadah ka Gusti Allah mautlah Kangjeng Nabi Lut dikuburlah di Urdun Kangjeng Nabi Lut masyarakat ibadah lantaran saetikan terus ngalobaan wah loba mulai jelema teh 10-20 tahun teh nyieun deui pangeran tina batu nyieun deui sesembahan tina kayu batu digosokan deui datang ka poho ti isuk datang ka sore ti sore datang ka isuk deui ngagosokan batu jadi satu kebanggaan tamu luar negeri dibere bingkisan batu ti ditu ge ka dieu batu nandakeun hate manusia kos batu kabeh geus teh dibanggakeun deui Al-Qur'anul Karim hadis Kangjeng Nabi leuwih ngabanggakeun batan ayat suci Al-Qur'anul Karim leuwih ngabanggakeun batu Garut batan hadis Kangjeng Nabi cirina maca Quran mah sabulan teu saayat-ayat acan batu mah digosokan pohara unggal isuk unggal sore berarti nya ngabanggakeun batu batan ayat suci Al-Qur'an tolong goblok bolon serija sia mulai kuari nyieun sesembahan tina batu nyieun sesembahan tina kayu dan lain sebagainya terus kabelah dieuna 50 tahun 100 tahun geus acak-acakan tatanan manusia teh ya Allah ya Rabb kuari geus sangat berubah deui begitu 100-200 tahun teh pohara keayaan akhlak manusia di Yordania ternyata nomor kahiji berubah total masjid kosong kuari loba kuil ibadah teh kuari ka batu deui ibadah teh ka patung deui masjid ditaringgalkeun kosong anu ngurus malah masjid dialihfungsikeun kuari jadi kuil-kuil peribadatan ka patung masyaallah pohara amat tas kahiji nomor kedua pasar di pasar keayaan urang Madian harita Yordan lamun naker beas naker kacang jang meuli takeranana nu rada leutik nu bodek jang ngajual nu rada leutik meuli takeranan nu ieu ka batur ngajual takeranan nu ieu jadi dikurangannya na ieulah akhlak-akhlak di zaman harita di Yordania ngurangan takeran ngurangan timbangan lamun meuli 1 kilo kacang saat eta ditimbang deui di imah ayat 7 ons eta baheula kararitu Masya Allah ya Allah ya Rabb selalu dikurangan peribadatan geus lain ka Allah kuari sesembahan teh ka batu jeung ka kayu ka patung perekonomian carana kerna ge kuari mah geus dikurangan dipaen-paenkeun kuari mah lamun ngeruk beas dina kitu letteranana aya kayuan paneta kayu-kayu ieu maen ieu lumayan sret ya Allah ya Rabb ku bisaan jasa
teka dulu tapi lamun urang meuli 10 liter saparapat mah eta teh ya Allah ya Rabbi eta urang Yordan bisa anjas eta Yordan baheula teh kos kari itu dah iya ya dai timbangan ge lamun teh saleter sakilo pasti ngan 7 ons lamun sakintal pasti kurangna teh bangsa 10 kilo maya 1 ton adag-adagan jarago teteh ngurangan-nguranganan mun meuli jarago jasa ada nambahan ka dirina kos gitulah karakter urang Yordan saat eta Masya Allah mun ngitung jengkol bisa anjas hiji mah hiji dua mah dua mah tilu mah tilu opat mah opat lima mah lima lo las dua las tilu las empat las lima las lo hiji dua tilu dua opat dua lo gareng eluhna doang sabaraha ieu meuli urang meuli 50 jengkol kurang dihitung di mah aya 40 eta urang Yordan teh kos kitu hitung kenteng ge sarua bae hiji dua tilu opat lima enam tujuh Lat, lu kadang eluhna doang sial. Tut. Eta ngitung eta. Dihitung deui bae kurangna aya 20, aya 30 lu lumayan. Kitulah watak orang Yordan. Masya Allah. 2, 3, 4. Nyana selalu cicing di jalan. Cicing rombongan-rombongan di jalan asal aya jelema kadeleuna mawa tas sikat tasna kadeleuna ieu teh mawa duit sikat duitna bila perlu gelut di jalan jeung nu boga duit garong jadi pamalingan jeung garong eta teh karakter urang Yordan baheula ngina-ngina nyana naik keledai awewe tasna di hareup ternyata nyana nyumput liwat kan nya cepot tas tadi cokot ya Allah ya Rabbi marah si awewena disengserikeun cekel awewena porosotkeun calanana kececas Masya Allah karakter urang Yordan baheula kos kitu nyingseun nyana teh ka masyarakat anu ndek dagang rapih ku carana nya manehanana bi akhdhi siyabi boy baju-bajuna dicokot kemudian atuh ayeuna mah daganganana dicokot bahkan aturan pemerintahanna bi akhdhil buksi minhum nyana meres pedagang masyarakat dengan cara menerapkan cukai pajak terhadap masyarakat tanah make pajak perusahaan make pajak ndek nyieun perumahan pajak geus puguh pajak tanah pajak perumahan ana pajak pembelian ana buah ku pajak kabeh yen pabrik itu keneh pajak tanah pajak bangunan pajak izin pajak perusahaan ana kitu keneh perdagangan ke luar negeri orang Yordan dek ngirim ke Palestina ke Israel ke Turki dek ngirim deui ke mana ke Suriah dan lain sebagainya ieu keluar masuk na dagang mesti kudu bayar ke pemerintahan pajak kos kitulah karakter orang Yordan saat eta ketika aya jelema deuk ngajarkeun agama dilarang gonyana ulah sok ngomong-ngomong pangeran-pangeran segala Allah di saat kos kieu geus ulah ngomong-ngomong sagala haram-haraman geus ulah aya jelema nu ngomong-ngomong ngajak ibadah ka Gusti Allah kiai namun kiaina gagah masyarakatna nu ditahan ulah sok ka dinya ulah deangan deui si kiai usaha sok sagala ngaharam-haramkeun sagala pajak sagala ngaharam-haramkeun kredit geus ulah didenge kiai mah geus loba keneh kiai ka ditutup ditahan ku jana dilarang ku jana itu karakter orang Yordan Masya Allah ngaharapkeun nyana jalan-jalan lurus jadi bengkok ulah sok kaju kos kalar itu geus urang mah kuari mah zaman modern cek nyana teh ulah zaman modern mah geus ulah sepati ngadayekeun kiai teuing moal maju negara kajian gugum age urusan bunga abang eta kan jangan maju ke negara
urusan kredit jangan maju ke negara orang kan boga duit setik yang boga motor kan ayeuna kredit kan ngeunaheun usulah didengikeun kiai nu ngaharamkeun kredit kiai nu ngaharamkeun pajak mah komo tah mah mendingan ge laporkeun ka pemerintah sel habak kiai kos kitu ieu kos kitulah karakter urang Yordan baheula. Masya Allah asal aya jelema nu ngomong-ngomong Allah ngomong-ngomong agama langsung diawasi ku pemerintah keterlaluan telak jebrus ke penjara. Kalut kaayaan akhlak hese nyaritakeun tentang jujur jeung adil lantaran kabehan geus seragam geus teu ibadah ka Gusti Allah kabeneran perekonomian kahayangnyana nu penting mah maju caknyana mahmur caknyana teu make aturan Gusti Allah timbangan dikurangan takaran dikurangan hitungan dikurangan nyana selalu cicing di jalan jadi garong pemerintahan netepkeun kana perpajakan meres terhadap rakyat ngomong nama deuk ngamahmurkeun bangsa jeung rakyat tapi ternyata horenganan nyana nekan muksi perpajakan percukaian meres wabeh pedagang meres ka rakyat pemerintah meres ka seluruh pedagang jeung rakyatna walut kabeh aya nu ngomong agama teu dimenangkeun bahkan dibunuh dijanjikeun dibunuh nu datang ka kiai-kiai saat eta ka ulama-ulama ditahan aya nu dibunuh segala rupa kalut waluh luar biasa kalutna geus kos kitu bae kaayaanana mengeluhlah masyarakat kabeh jadi omongan di masyarakat orang lamun meuli saleter ternyata kurang orang meuli 10 liter ternyata kurang nu letik makin katincak pedagang ge ngararomong bae urang deuk kumaha menyatna lantaran urang dipacok di sisi gigir tibimiti penjualan tanah jual belina urang kena pajak kemudian bangunan kena pajak produksi kena pajak deui teu eureun-eureun urang teh pajak jeung pajak bae kabelah dieuna terus ditetepkeun pajak teh imah jadi dipajak kemudian pagar dipajak kemudian atuh ayeuna mah alat-alat rumah tangga wabeh kena pajak masyarakat kajerit kabeh neuk kumaha kuduna ieu dikenakeun pajak bae kicep kena pajak jadi aya nu geus teu kicep sebab asal kicep kena pajak ya Allah ya Rabbi sulit ka mana mun tayang lantaran ieu teh satu aturan negara kos kitulah di negara Yordan tetepna di Madian jeung Aikah teh eta keneh menceritakan Madian lantaran Madian teh putra Kangjeng Nabi Ibrahim jadi kabilah Madian Nukuari terus dijadikan sebuah negara kota Madian gitu Aikah teh lantaran subur mahmur di dinya loba tatangkalan dan lain sebagainya kulantaran loba tatangkalan bubuahan hasil bumi pohara jasa disebut ashabul Aikah kemudian manehanana ingkar ka Gusti Allah nu jelas permaksiatan kerusakan pohara jasa di negara Madian kalut kabeh eueuh ketentraman ndek usaha lantaran udag-udagan jeung pajak henteu usaha butuh ketika meuli saleter dikurangan nimbang saleter nimbang sakilo dikurangan masyarakat geus kalut gak luar biasa ibadah geus lain ka Allah wah pohara jas pembunuhan terjadi di mana-mana suara maling kadenge kurang di ditu maling di dieu maling di ditu garong di dieu garong horenganan wabe berkarakter pamalingan ka pamerintahan boga karakter garong kos gitulah kekalutan saat eta Masya Allah maka yang muntayang masyarakat TKB iya kena birokrasi pemerintah model kos gitu keayaan akhlak manusia model kos karena itu rusak wahara tidinya geus kadele karusakan bangsa di negara Madian eueuh hiji-hiji acan jelema lantaran ketika aya dibunuh ketika aya disel ketika aya dicurigai lamun gagah diarantepkeun masyarakatna anu ditahan ku masyarakat ulah nuturkeun ulah sia mun sia kaditu we siana dibunuh
acak-acakan. Ya Allah ya Rabb, Maha kawasa Allah tengah-tengah kakalutan bangsa moral anu bejat, maka Gusti Allah nurunkeun rasulna ngaranna Kangjeng Nabi Syuaib alaihis salam. Wa ila madyan akhahum Syuaiba wallahalam bimaradi wa arsalna kaulan wa agung utus ila Madiana kaki Madian atau qabilah Madian nukuari jadi kota Madian akhahum numantak ngabahasa kena dulur Madian lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim nikah kakadina Kangjeng Nabi Lut boga anak ngaranna Madian kuari di Madian teh boga anak ngaranna Yasjur boga anak Mikail boga anak Syuaib berarti ki Syuaib eta dulur kaki Madian numantak dina ayatna wa ila Madyana akhahum Syuaiba diutus ku kaula cek Gusti Allah seorang rasul kaula ngaranna Syuaib eta teh dulur Madian. Kumaha diutusna begitu Kangjeng Nabi Syuaib di negeri Madian Yordania. Bedana kamari di belah wetan ayakna Petra nu kamari Kangjeng Nabi Soleh Petra kabelah dia laut mati Kangjeng Nabi Lut Sodom kuari kebelah kulon kira-kira 1 hari 12 jam lah urang ka negeri Madian ke arah kulon belok ke kiri Madian Aikah belok ke kanan gunung di dieulah makom Kangjeng Nabi Syuaib alaihis jalan urang ke pegunungan eta teh guha-guha urut tapak Kangjeng Nabi Syuaib alaihis salam di dinya ngaranna Bada eta teh kampung Bada atawa Ma'an aya gunung aya barolong gunung-gunungna malah belah ditu nama dimodif seperti imah aya liangan tapaklah Kangjeng Nabi Syuaib di gunung eta ngaranna Gunung Bada. Mun ti ditu urang neuleuti mana ti kitu Tursina terus ka Palestina tak pegati dinya Yordan aya di Gunung Bada eta teh langsung ka dinya naik aya masjid di dinya lah tungtung masjid makom Kangjeng Nabi Syuaib alaihis salam kabayang ku urang ya Allah ya Rabbi makom Kangjeng Nabi Syuaib ieu makomna di dieu pegununganna Bada ngaranna aya liang-liang eta teh paranti tapak Kangjeng Nabi Syuaib lantaran harita masyarakatna neangan jelema anu kadele mengarahkan ka Allah dibunuh bae asal aya jelema ngajak ka Allah dibunuh asal aya jelema henteu nyembah ka batu ka patung dibunuh maka nyalametkeun diri Kangjeng Nabi Syuaib di guha Allah karim Maha kawasa Allah sorangan Kangjeng Nabi Syuaib tidinya Kangjeng Nabi Syuaib tapa diangkat ku Gusti Allah jadi nabi jadi rasul keistimewaan Kangjeng Nabi Syuaib tadi diberi mukjizat langsung turun malaikat Jibril alaihi salam mere itek eta teh babawaan Kangjeng Nabi Adam ti sorga Kangjeng Nabi Adam ti sorga teh mawa itek eta teh disimpen ku Kangjeng Nabi Adam terus kadina zaman Kangjeng Nabi Idris zaman Kangjeng Nabi Nuh terus can dikaluarkeun saat sangat kritis masyarakat akhlak anu rusak biasa maka Kangjeng Nabi Syuaib diberi mukjizat turunlah Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam mawa itu Kangjeng Nabi Adam ya Syuaib Kangjeng Nabi Syuaib di jero guha langsung tanggap
kaula Jibril diutus ku Gusti Allah kita nyampaikan bahwa anjeun teh sebagai Rasul Allah. Kangjeng Nabi Shu'aib langsung sujud brek. Hudang naon kekuatan abdi atuh. Sebab setiap Rasul pasti dibere keistimewaan, dibere maziyah, dibere mujizat. Kaula teu bogana naon. Cokot ku Kangjeng malaikat Jibril set. Iyalah. Tarima ku Kangjeng Nabi Shu'aib. Kumaha cara ngagunakeunana? Ketika maneh lempang ti peuting andai kata poek acungkeun ieu itek. Ketika aya maung acungkeun ieu itek. Ketika aya gajah acungkeun ieu itek. Ketika aya orai acungkeun ieu itek. Ngan ulah wakad digunakeun ku kumaha? Sebab ieu itek asli nama cek malaikat Jibril bakal dibikeun ka minantu maneh nu ngaran Musa. Sakadar titip ti Gusti Allah cekel ieu gunakeun salila anjeun diangkat jadi rasul engke bikeun ka minantu maneh Musa ngaran. Geus dibere nyaho bakal piminantueun teh Musa. Nyanana can kawin-kawin acan. Masyaallah, maha kawasa Allah. Gusti Allah lagu. Aduh. Cak Musa kendal asana aing ye. Tarima langsung plak las. Malaikat Jibril hiber deui. Masyaallah ngageter Kangjeng Nabi Shu'aib. Ngan kaunikan eta itik teh kadang-kadang eta itik teh panjang kadang-kadang pendek bisa dikantongan. Jadi ketika teh dibutuhkeun eta itik teh dikitukeun ku Kangjeng Nabi Shu'aib teret bisa dikantongan. Okos lamun urang mah entene teh kitu dikitukeun. Tapi eta mah eueuh peran, eueuh entenean deut kayu ti sorga. Bisa diketukeun ret pendek di kantongan teh dibutuhkeun mah ketika dibutuhkeun dicokot ditarik ret mantep jasa mun boga gos gitu kurang mah tuh pakai dagang di pasar. Iyalah Kangjeng Nabi Shu'aib geus teu dibabawa ka deuleu teu ka deuleu. Maka Kangjeng Nabi Shu'aib diangkat ku Gusti Allah jadi rasul. Kemudian Kangjeng Nabi Shu'aib teh dakwah ka umat di Madian anu geus acak-acakan tatananana. Dakwah Kangjeng Nabi Shu'aib teh sarua jeung dakwah-dakwah Rasul anu memeh Kangjeng Nabi Shu'aib hiji. Cek Kangjeng Nabi Shu'aib ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Cek Kangjeng Nabi Shu'aib hei kaum nu aya di Madian aika salah maneh nyembah ka batu jeung patung sembahlah pangeran Allah ngaran alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun 7 lapis langit 7 lapis bumi anu ngajadikeun si lapis bumi jeung langit anu ngajadikeun berangjang peti nurunkeun hujan ngajadikeun jajadiat nyuburkeun ngahirupan urang ngamaotan urang Allah ngaran malakum min ilahin ghairuh Allah jang nyembah kaaranjeun kabeh kecuali Allah. Oh pangeran salian Allah kade. Wah Kangjeng Nabi Shu'aib teh dakwah teh lain lalaga. Dipenta ku kaum naib sia ngomong ulah sacablakna sungut. Sia mah asal hudang bae ngajakan ka Allah asal hudang ngajakan ka Allah awas sia ku aing eb. Ulah sok sangeunah-ngeunahna kami geus boga pangeran khusus. Tuh kuil tuh tempat peribadahan kami hayang nu gede pangeran teh tuh patung tuh aing di 12 meter hayang nu rada leutik tuh 10 meter
hayang anu pendek 5 meter aya, hayang anu leutik 1 meter aya, hayang nu dibawa patung aya, da kurang kumaha deui pangeran lengkap. Timimiti nu buade jangkung gede nu sedang datang anu leutik dibawa aya. Neuk kuari urang neangan pangeran nu teu kadeuleu. Sia mah cicing mendingan milu ke kami tetep baik Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh sorangan Kangjeng Nabi Syuaib nu ngabaturan ya Allah terus sorangan jelema kabeh kafir kumaha tuh hei ulah salah ibadah di pasar Kangjeng Nabi Syuaib dakwah ije pangeran teh Allah. Nomor kedua sing hade dagang ulah sok dikurangan eta takran. Nomor 3 timbangan ulah sok dikurangan-kurangan. Nomor keempat ulah sok cara ricing di jalan jadi garong, jadi penjahat pamalingan. Nomor keempat kade pemerintah ulah netepkeun muksi biaya cukai jeung sajabana wah haram. Yuk urang ibadah ka Gusti Allah. Kadengekeun ku masyarakat kabeh, kadenge ku pamarentah, mulai pamarentah ngayakeun penyelidikan siapa si Syuaib. Waduh. Dari mana sih itu si Syuaib? Punya kegiatan apa sih sehari-harinya? Kalau memang dia orang kuat, coba usir Syuaib, jangan ada di negara kita. Usir, coba keluar, udah edek, kurang hareuda ngadenge si Syuaib. Coba. Selidik maneh bapak saha? Boga anak saha? Boga pamajikan saha? Teliti kunyana. Bapak siasa? Bapak kula ngaranna Mikail. Bapak Mikail Yasjur. Bapak Yasjur Madian. Bapak Madian Ibrahim. Tulunan Abraham kan itu malah Ibrahim. Abraham tenarna teh Abraham di luar negeri di urang Ibrahim eta teh bahasa Suryani Abraham. Daud David itu geus kitu tuh Yusuf Yosef memang geus kitu memang di ditu bagus gitu geus kitu jadi apa. Nah, sieun nya barang ngadenge turunan Ibrahim sieun. Tapi kalang kitu nage ieu mah endek nanya bae Aisyah ieu ngajak kami titah nyembah ka pangeran boga kakuatan naon. Jati baheula ge Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Lut, Kangjeng Nabi Saleh pada ngabogaan mukjizat. Aya mukjizat maneh naon? Cek Kangjeng Nabi Syuaib mukjizat kaula langsung ti Kangjeng Nabi Adam. Lah ngomong teh Syuaib Adam mana? Aing hareuda ngadenge sia atuh Adam apan bapak moyang urang eta mah sabaraha ribu tahun. Banyak kapanggih jeung sia cek Kangjeng Nabi Syuaib kula diangkat jadi rasul teh kapan didatangan ku malaikat Jibril. Tuh sia basa kajong ngaco segala Jibril segala naon aing mah teu karti ka sia. Jibril datang ke mana? Jibril datang di mana? Kasia datang, Aisyah keur di mana? Sok ajung aing nu ibadah bae ka pangeran ieu, ka pangeran nu gede, teu pernah kadatangan Jibril. Sia di mana coba kadatangan Jibril? Kaula keur cicing di guha badak di jero keur ibadah ka Gusti Allah jol malaikat Jibril ngangkat kula jadi nabi, ngangkat kula jadi rasul. Bener sia? Bener. Haju dibere naon? Dibere itek tuturunan ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Mana itekna? Cokot di kantong. Tek. Terus kunyana dipanjangkeun. Isa ulah sok aju nyeun sihir di hareupeun aing Siapa sok aju nyeun sihir sagala. Asalna sia moal kebel ge saputangan dijadikeun manuk ya. Nu geus jadi pasar loba nu karar itu. Ya, dikitukeun deui ku Kang Yusuf. Asupkeun deui ka kantong.
etalah mukjizat kaula aing kitu nama emang rada sieun geus ya hiji itu buka kos kitu menang ti mana Jibril maksudna jangwatan dakwah ka Gusti Allah eta digunakeun naon digunakeun ketika aya kakeung jeung aya kasieun anu selalu mendampingi hakikatna Gusti Allah dibere kaula ku Gusti Allah ieu mukjizat ieu lantaran di negara Madian teh pegunungan jeung paleuweungan besi aya makhluk-makhluk anu galak maung teh gajah teh singa teh ore teh jeung sajabana baka ieu lah ieu digunakeun ketika dibutuhkeun jang popoek hayang cacang ieu ieu lah aing ngadenge kos kitu nama emang rada aing muringkak bulu ka sia rada sieun tapi sia atuh ulah sok haju terus-terusan ieu dakwah neuk ngarobapan kami teh penggede di negara ieu sebab kami bisa ngabangun imah kami bisa ngabangun perusahaan lantaran ieu neken ka masyarakat tina bea cukai teh ya kapan lamun ieu kumaneh diharamkeun atuh kambing engke kehilangan wajah di mata masyarakat cak pedagang atuh kami kan bisa nasara rugi kieu teh akibat tina ngurangan timbangan jeung takeran lamun ieu diharamkeun atuh kami mau bisa ngabangun coba pikir Gusti atuh sia maningan ngahiji bae jeung kami kagagahan maneh teh kahebatan kami yuk urang petakeun hayang ngabangun kos kumaha maneh pokona mah hayu jeung kami babarengan ulah datang ke ngarobah karakter ieu waduh bahaya cak garong-garong mana si Sueb mana si Soeb aing bagianana ya pedang aing ya panah aing ya kampak aing nyana dek kalarang karena kahirupan aing pan bisa ngahirupan diri aing jeung keluarga aing teh pan aing mah hasil kekedemes maling aing mah jadi garong pan aing teh jadi bodyguard pamarentah ku aing di bodyguardan masyarakat di bodyguardan ku ari si Soeb dek larang-larang aing bagianana Kanjeng Nabi Suhaib Basri bae tenang we hilim aya di Kanjeng Nabi Suhaib ilmu aya di Kanjeng Nabi Suhaib gagah aya di Kanjeng Nabi Suhaib kabeh geus bali musyawarah pemerintah jeung para penggede musyawarah para garong-garong coba saha kira-kira anu bisa maehan Suhaib cak garong ye kakarak Sueb nanaonan Sueb kuari makieu baelah lantaran setiap isuk-isuk Sueb datang di tengah-tengah kota Madian nyana selalu dakwah ngumpulkeun jelema tah tengah-tengah dakwah kami nyaksian sok buluh ku maneh kecil cek jawara ayo begitu Kanjeng Nabi Suhaib isuk-isuk di pasar tengah kota Madian dakwah ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da yuslahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin dakwah Kanjeng Nabi Suhaib wahai kaum kaula ibadahlah ke Allah sembahlah Allah pangeran salian Allah ta'awful kaila sempurnakan takaran wal mizana jeung timbangan wala tabkhasun nas asya'ahum ulah sok karugikeun masyarakat mengurangan timbangan jeung takaran wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah sok rusak di muka bumi ieu sabada ieu dibeberes bumi ku Kanjeng Nabi Lut beres geus kuari tatanan rusak deui kade cek Kanjeng Nabi Lut cek Kanjeng Nabi Suhaib dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin lamun maraneh iman ya lupang bagus-bagus sahiji nyembah ka Gusti Allah nomor kadua takaran ulah dikurangan katilu imbangan ulah dikurangan opat ulah sok karugikeun masyarakat melalui garong-garong copet pamalingan jeung
itu muksi yakni itu perpajakan pemerasan wa adamu ifsad jeung ulah nyeun karusakan kurmujuna dakwah kitu col eta jawara teh begitu jawara set pedangna dikit Kangjeng Nabi Syuaib langsung ka kantong teh eta ka dieu ka kantong teh kanaon karang-karana itek encan kaburu dikaluarkeun ka karak dikekeun tek langsung sujud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Syuaiban rasulullah yap ka dieu cek Kangjeng Nabi Syuaib sasalaman tek didarulukeun ku penggede orang goblok tolol jawara blong cenah deuk ngabunuh sahadat teu beres gas kuari mah ulah jarita Syuaib eta bae jawara urang bunuh kuari mah bunuh nyana balik ka dieu geus ulah disesakeun bener bae begitu balik nyana ditanya kumaha maneh ngabunuh Syuaib be lain lawanin cek nyana emang kunaon kukulakan dek ditabas eta ieuna naonna karang-karana beheungna ternyata lain lawan kadeuleu kagagahan Syuaib kadeuleu kaistimewaan Syuaib lain sambarangan horeng Syuaib mah moal aya lawan da malah cakabehan teh dasar sia mah epes mer kakarak sakitu bae ge coba ku sia lawan Syuaib eta aing ge teu kaharti barang leungeunna dikadiekeun ku aing haju ngaleketay aing atuh geus bae mendingan ge iman kanyana geus lah eueuh tanding ngalah dicekel beta jawara jager paehan cenah pae nomor kahiji syahid jawara deh mantap jawara mah panggalana ka sorga deh emang kumaha gitu jawara anu hajung nyana bener-bener iman pohar emang jawara mah kor gitu nekat pan jawara mah jawara mana nekat main nekat beak jeung imah-imah los da jawara lamun geus majuna nyana jadi kalang dadak kiai jale kalang nabi teu kagok Sidina Umar kalang dadak Kangjeng Nabi jawara geledegan kos gitulah jawara cek pemimpin Madian coba sadeui du siap jawara kabeh julag-julag sia heula atuh sia kunaon nita ka aing coba sia ka aing panderi atuh sia heula aing ngasa golokeun atuh golok nu aing bae geus mulai aya sieun kabehan geus aya sieun lantaran mujizat geus lain nang kitu carita geus jata nu mantak qarjatkum bayyinatum mir rabbikum nyata datang karanjen kabeh bayyinatun mukjizat mir rabbikum ti pangeran naranjen kabeh ala sidiki kana ngabenerkeun diangkat jadi rasul kaula teu sambarangan kaula diangkat jadi rasul semata-mata jadi rasul teh lamun teu aya tanda kamukjizatan iyalah mukjizatna dikaluarkeun tarik syat iyalah mukjizat kaula tek nu kicep kabeh neuleut tongkat Kanjeng Nabi Syuaib alaihissalam ya Allah bohara tarik set kantongan eta bagus pohara jasa urang haju tapa di handapeun tangkal caringin yang boga gos kitu lain menang tongkat tendahan dileg-leg juri ilah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum terus Kanjeng Nabi Syuaib dakwah tanpa pamrih fa'auful kaila wal mizan sempurnakan takran wal mizan timbangan wala tabkhasul nas asya'ahum ulah sok ngurangan ka masyarakat ngarugikeun ka masyarakat
coba orang kebersamaan nu kaya jeung nu miskin, nu kuat jeung nu lemah, nu gagah jeung nu dhaif, pemerintah jeung rakyat, yuk urang babarengan tegakeun kejujuran jeung keadilan, ibadahlah ka Allah pangeran nu ngadamel langit bumi jeung urang, nu ngahirupan urang, nu ngaobotoan urang, jeung nu nyuburkeun, nu nyusakeun urang. Wayahna cek Kangjeng Nabi Syuaib takran mulai poe ieu coba akurkeun beli jeung ngajual timbangan, akurkeun beli jeung ngajual masyarakat supaya terasa terlindungi ku pemerintah. Coba pemerintahna ulah ngayakeun pajak-pajakan, beuki keras bae pemerintah bodoh Syuaib beres si Syuaib dia. Terus bae Kangjeng Nabi Syuaib wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nagara urang geus dibeberes ku karuhun urang Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Tatanan-tatananna geus rapi sesuai jeung aturan agama ti Gusti Allah. Udah sok dirusak wala tufsidu laras garusak karanjeun kabeh piladi di muka bumi bil kufri wal masih dengan kekufuran jeung berbagai permaksiatan bada islahiha sabada dibari diberesan ieu nagara bibasir rasul ku diutus para rasul-rasul nu bara heula. Ya zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Iman maneh mun maneh iman tah kos kitu lebih bagus tah ibadah ka Allah takran rapihan timbangan gitu keneh ulah saling merugikan jeung ulah aya tentang pajak-pajak, ulah aya jeung ulah dirusak ieu bumi Allah. Masya Allah. Nomor kedua wala taq'udu bikulli siratin, ulah darariuk di perjalanan-perjalanan nyingsieunan ka masyarakat ngagarong nyopet big muksi nyuke meras watasuddunan sabilillah ngalarang nyana mengkolkeun tina jalan Allah man amana bihi ka jelema nu iman ka Allah bitauhidikum iyah dijanjikeun bil qatli jelema iman ka Allah bono Allah karim watabghuna iwaja jeung nyana mengkolkeun jalan-jalan kuari malantaran Kangjeng Nabi Syuaib kadeleuna gagah wani luar biasa wani jawara mana bae ge lantaran sieun ka Kangjeng Nabi Syuaib maka pemerintahan anak jeung sederetan bangsawan ngalarang ka jelema nu datang ka imah Kangjeng Nabi Syuaib, ngalarang ke masyarakat anu ngadengekeun dakwah Kangjeng Nabi Syuaib. Ketika aya nu datang ka Kangjeng Nabi Syuaib dijanjikeun bil qatli bolong. Jelema nu datang ka Kangjeng Nabi Syuaib boloh, jelema nu ngadengekeun pengajian Kangjeng Nabi Syuaib boloh. Masya Allah, pemerintah datang ka kos gitu percis kos di zaman si eta. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam di Madian, jelasna di Gunung Bada. Urut apa Kangjeng Nabi Syuaib teh kaayaan kakalutan jeung kahancuran bangsa teh saat eta model kos kitu atuh barang urang ret ningali di zaman urang kuari. Urang ngadenge ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon motor ambalayah dipaling. Asal ditunda dipaling, asal ditunda ditunjang dipaling mobil gitu keneh. Geus puguh pamalingan HP mata mambalayah. Sepeda motor mobil atuh aturan polisi di kapalingan mobil. Lamun polisi nusok neangan pamalingan aju nyana kapalingan pan kabalinger. Oh geus kalut tentang pamalingan di Indonesia, tentang percukaian di urang kuari mah tuh lain lalagaan makin ditingkatkan percukaian teh. Perbajakan geus bataneuh dipajak, kemudian atuh ayeuna bangunan aya pajak bangunan, kemudian perusahaan pajak perusahaan, keluar masukna barang eta teh kena pajak deui. Eueuh anu aman tina perpajakan percis kos di zaman Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Masyaallah, naudzubillah min dzalik wa min dzalik, percis jasa ieu mah percis dagel percisna deui. Saat eta rentenir loba jasa di zaman Kangjeng Nabi Syuaib
jelema lamun teu mah nginjem 1 juta diberena ngandal 800.000 kemudian kabelah dieuna titah mengasur bungana hungkul tahunan jelema geus teu kabayar di zaman Kangjeng Nabi Syuaib loba jelema nu bebeakeun akibat terjun di rentenir di bank percis di zaman belusukan. Masya Allah karim naon bedana ketika baheula aya nu nyaritakeun tentang keaslian agama dilarang ku pamarentah, dilarang ku jawara, dilarang ku penggede-penggede. Ulah nuturkeun kiai eta jaloba keneh kiai nu sejen, ulah nuturkeun kiai eta jaloba keneh kiai anu henteu kos kitu ge. Matak naon jangan ngabajukeun negara jeung bangsa. Ulah kudu kadinya baheula model kos kitu. Baca coba ge tafsirna baca nu sararia. Goblok. Sia. Gusti Allah ku akur jasa ya Allah tukhawwifunan nas bi akhdhi thiyabihim nyingsieunan manusia ku nyopet pakaianana bajuna tasna HP-na motorna mobilna awil muksi cukai pemeresan ti pemerintah terus baik geus puguh tanah, geus puguh bangunan, geus puguh perusahaan, imah pager kat sendok-sendok bakalna aya perpajakan, kena pajak. Engke ka diri urang ge kena pajak, ngobrol jeung pamajikan kena pajak. Bahaya anak urang kena pajak anak. Ya Allah ya Rabb Gusti Allah. Wa tasuddunan sabilillah ngalarang tina ngadanjerkeun agama Allah. Percis kuat. Man amana billah jelema nu iman ka Allah geus bae tadi lingseuh urang lamun nyaritakeun di kalangan handap mah model masyarakat masih alhamdulillah keneh hijab ulama tapi lamun urang geus katubuh pemerintahan geus naudzubillah min zalik bangun geus embungeun ngadengekeun aturan-aturan ayat suci Al-Qur'anul Karim bangun geus teu maelu ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ketika aya di tubuh pemerintah bangun geus embungeun nyaritakeun Al-Qur'anul Karim aya di masyarakat mah di Indonesia masih keneh alhamdulillah ya rabbil alamin nu teu boga duit daek keneh ngaji nu geus teu boga perusahaan geus hancur daek keneh ngaji anu frustasi ku kabogohna diceraikeun daekeun ngaji nu normal mah teu daek iya bangsa nu kieu sesa kabeh sesa sesa pejabat aya di dieu sesa nu sugih aya di dieu sesa garong aya di dieu sesa-sesa jelema anu mucikari aya di dieu sesa-sesa pedagang aya di dieu ieu ku ari sesa kabeh gigi urang geus alhamdulillahirabbil alamin ieu geus sakuanggis geus alhamdulillah urang jadi sesa kabeh daripada nu boga duit mah kuari nu ka Jogja anu ka Bali anu ka mau kondok bulan puasa lain mikiran kumaha carana ibadah anu bagus supaya orang diterima ku Allah mikiran ka mana rekreasi goblok bin tolol bin bloon eta kapan pamarentah mah kari itu kabeh ieu mah keur carita pamarentah kos kitu kapan pamarentah teh sia teh kos kitu ya Allah ya Rabbi numantak ulama kuari sok tapakur bebe aya jelema kuari nu tatadinan teu daek ngaji jadi daek nang saha pohara berarti dek disalametkeun sanggeus nang ngaji kabelah dieuna kunyana di pikiran diasupkeun kana hate asup tatadina teu salat jadi daek salat nang saha ketika terus ngaji kabelah dieuna mulai daek ura duit meuli tasbihna ge 10 bingung make nyana terus kunyana dipake tas maghrib tas isya tas subuh terus kunyana malah pamajikan ge yang serikeun de ka mana tad kasalaki sia-sia aing urusan ka aing ka kuari bae bareng ngaji ka Cilongok meuli tasbih dan nyana teh ulah kitu atuh cak jaran teh henteu kula mah keur ngomong bae kamari mapan baru-baru kitu de aing sadar Gusti diomongkeun bener bae entah ngomongkeun ka atuh bungah bae ka atuh tah jang sia tah sambilan jang aing hiji bas ini dah
kebelah dina istiqomah ngaji poe minggu bahkan nyana bebe jaka dulurna aing ku resep-resep na ngaji teh indah jasa geus ngageser hati aing resep tadi nama du dunia ku ari mah aing resep mah resep kana dunia ngan saminggu sakali mah aing deuk ngaji andai kata sararia ngabesan andai kata sararia boga kegiatan hampura aing mah deuk ngaji beke beres ngaji kakarak aing mah deuk ngabesan nang saha eta kos kitu sanajan aya nu henteu kitu ge ngan aya nu kitu nang saha mantep jasa kan mantap ngaji ka dieu teh aya anu kakarak bobogohan jeung agama aya anu geus nyaho ngan masih keneh undur aya anu ngomong kieu keneh aing mah ngaji bae tapi lamun sia ngabutuhkeun ka aing urusan dagang HP bae sih aing sanajan keur ngaji aing mah deuk kaluar aya keneh nu kitu sarua bae aya aing nyaho ka jelemana lah aing nyaho pokona atuh macem-macem da ieu keur carita keyakinan jelema karagap nang saha nang Allah aya nu geus mantep jasa aing keur ngaji mah ulah sok diganggu atuh sia mah sia bae heulanan geus lah pokona aing mah neuk dipolkeun we ngaji bae heula aing mah jangan ngawuduk enggeus ngopi enggeus geus sagala rupa aing mah tah aya nu kitu aya nu cara tadi pokona mah sanajan aing ngaji tetep aya wayah aing deuk diajak mah ku sia ieu urusan bisnis bel bae sih ja aing mah tuh babari ieu aya nu kos kitu eta nang saha nang Allah tah keyakinan urang modal urang hudang dipeting aya nu yakin lah aing mah deuk hudang bae salat aya nu asana aing kakarek setengah jam ieu hees lamun hudang aing gering moalah anu kitu aya anu kieu aing mah beuh hudang boro-boro tahajud aing mah ku kakarek hudangna doang komo mun kacai gering asana aing mah moalah aing mah subuh ge deuk diengkekeun datang ka jam 7 aya kanu kitu atuh jikori jelema na ja aya teu jauh-jauh ja anu sok mae kunut kunut ka poe keur carita kahirupan apan ieu teh dikisohkeun ku Gusti Allah teh maksudna supaya urang ngarandapan ningali zaman baheula engke gerage eta Kangjeng Nabi Syuaib dakwah ngadakwahan umat anu model kos kitu ke kumaha ujung-ujungna eta teh apakah bakal disiksa apa henteu ketika disiksa atuh meureunanan kuari ge lamun diantepkeun nu ngadakwahan atawa dakwah teu didengekeun moal jauh ti umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihis naudzubillah min dzalik wa min dzalik wadhkuru idh kuntum qalila wadhkuru